Iya kula warga Semar teh laras ieu pisan. Sampurasun ye rampes ulan. Heeh nuhun. Tadi katingali panginten ku salira rayi. Leres nggih. Nu lebet sabara urang. Satria. Opatan. Tingali kaluar ti karaton saha? Si Semar. Geuning Kakang Semar hirup deui. Sia dan kitu teh. Babari Lempeuh Yuni sia. ditek-tek sabariji cenah kumaha. Rumaos Ditek-tek sabariji. ditek-tek opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud. Mata kula gede hulu ya. Ya, Tapi pan sisieurna mah aya mah tibalik. kumaha? Sanggup ngorbankeun batur demi kauntungan pribadi. Demi keuntungan keluarga. Gitu. Sisieurna mah sanes bade ngawakilan rakyat, tapi ngawakilan pamajikanana. Benar. Geus. Ayu agung abarwi teh samia rempel godonge samia pang-pange sekar mekar ing kalike ya ing pandele si pandan arum ngawaisaken wontening kampung Tumaritis desa kenal Growong panganyrekanana Semar Badranaya miwasa palaputra estuning ye kampung matak pikabetakeun curcor cai anu harerang tina susukan anu aralit itu kaayaan medalna Semar Badranaya yang Kulan bejakeun Kakang Silaing ketujuh sumuh. tingkatkeun dina sagala widang Kanten pikeun ngajaga ieu pakampungan heuh da kudu rumasa urang teh hirup di dieu gede di dieu sumuh. Laras wayahna cu urang babarengan dina ngawangun ieu kampung sabab ngawangun nagara teh mimitina teh ngawangun kampung sewang-sewangan heula eta laras. Ayana Ningamukan ayana kelar kaserian sunah. Hirup kudu sauyunan dasar hirup aya geus kolot bagieu we alon-alon asa kalakon. alon-alon asa kalakon ari geus kolot maka uger ku pisi Sumuhun teu cara baheula
tangtos wa keur ngora mah jag-jag waringkas da ari manusia mah kitu kahakan ku mangsa sumuhun wa jang kulan asa kareueung ngadenge gamelan jadi lain mah oke tua na wake segala kulan raoseun malah ari ngadenge gamelan mah gumantung kana kaayaan urang sumuhun wa lamun hate keur hegar ngadenge gamelan teh asa hegar eta keur tentrem keur ayem mah wa keur tentrem keur ayem asa genah ngadengekeun gamelan sumuhun tapi kadang lamun urang hate keur tegarna ngadenge gamelan teh asa dinyenyeri asa leuwih nyeri asa deukeut kana pimaon dala nya kitu ujang maklum urang mah jiwa seni eta jiwa ari kangaranan seni teh ucu ulina jeung rasa sumuhun ulin jeung rasa ulin jeung rasa nu matak ti mimiti ayeuna kaharep geura pake eta perasaan urang salaku manusia sumuhun yes. laras Sabab manusia anu ngabogaan perasaan rasa jeung rumasa sumuhun eta wa kulan ulin jeung sedih jang kulan genah bener ucup ti istri harang panon wa dipikir-pikir ku uwa eta gamelan sakitu beda-beda beda-beda suara saron peking panerus Gamang. bonang gamang eta teh beda-beda benten-benten beda-beda beda lain selenteng ya selentem gamang tina kai atau saron tina parungu kitu oge anu kabeuli parungu semohon anu teh kabeuli kenang goong kabeh beda tapi lamun geus prung dihijikeun jadi hiji kakuatan ari parantos ngagigi mah geus ngagigi salaras satujuan tah eta teh conto keur urang ulah keneh ulah eleh ku gamelan nya jadi sareuneuh saya heueuh ari gamelan beda-beda tapi geus prung teh ngahiji jadi kangeunahan tapi jadi lagu jadi kangeunahan semohon tapi naha jelema kadang beda-beda tapi geus kahiji ngadon parasea ta eta wa ngadon pakia-kia ngadon pakia-kia adalah ngariung teh kalau bapi omongeun ai gamelan mangariung teh jadi raoseun komo gamelan mah geus digunukeun pantes teh isukna teh dijual sae teh wa yang ulan tong lo bating heureuy cu saban-saban robah mangsa ganti wanci kurunyung taun ilang bulan semohon sok mineng ka Bandungan sanajan urang manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh semohon angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan karasaos saperti anu dialaman ku uwa ayeuna laras jeung hareupan kaayaan alam kiwari alam kumaha wa kiwari aduh heueuh jelema teh asa geus teu wawuh deui jeung alam cu sareng lingkungan jeung lingkungan teh asa patukang tongong asa toja iya asa patoja iya limah-limah susukan geus dadareet bencana alam di mana-mana semohon wa tah eta teh ciri yen urang ayeuna geus jauh tina alam jauh wa geus mohokeun tapi lamun ditingali kana hakikatna mah kumaha wa sabenerna mah urang teh ngaguru ka alam oh kitu bener heueuh laras wa ngagu bisa naon bisa nyebut itu bisa nyebut ieu teh pan eta teh alam nu ngadidik teh cu alam laras wa atuh maraneh panayagan da sakola henteu teu nya ukur semet SD ukur semet SD tapi bisa beuh bisa na tuh ku alam syukur alhamdulillah gitu jang ulan uwa teh kayak ngariung jeung barudak teh ju cing pangrawankeun barudak ja mangga akang euy itu disauran ku bapak naon je deh nu kaya prayogi naon da namanya teh nyauran akang
Halah, aing mah ngadenge lagu Sunda teh resep. Naon make resep kawan sirup dilahirkeun di Inggris we make resep. Kampungan. Kampungan sia teh mah. Ngadenge gamelan beusi ditakolan. Naon di akang? Ningali zaman ayeuna atuh zaman teh. Zaman ayeuna geus zaman teknologi nu canggih. Bener eta. Geus mararaju. Maju. Eta model kenang kulit ditepakan. Nah naonan? Tapi jadi duit. Nari kenang kudu tina seng gitu da teh. Tah mun bisa mah tina seng. Sugane beres kenang teh rampal leungeun teh. Si eta mah. Ya Pak. Naon sia? Ada Ari abdi mah budak ngora, Pak. Duh, lain selera. Lain selera, lain koki, lain masakan. Bapak tong geuleuh ka abdi pedah abdi teh resep kana seni Sunda. Lain geuleuh aing mah ngawawadianan. Sia teh urang Sunda. Urang Sunda. Lain geuleuh dewek maneh bisa naon resep kana seni itu, resep kana seni ieu. Ngan kade ulah mah pohokeun kana seni sorangan deuleu. Ulah cudodog tinggal iga. Ya. Maaf di we Pak. Nya da abdi turun ka dunya teh ka hayang. Teu hayang temung geus di dieu. Turun ka dunya teh paten piring ku kamar. Jawaban bener si eta teh. Si edan mah ngadonyek sek jero. Ulah di Bandungan teuing waah. Jadi we pundung di Banyolan wae. Naon? Akang itu bapak. Ulah kitu ka bapak teh. Iya. Doraka tuh teh kakolot gitu. Bapak doraka ka dewek Batur mah. Manehnya ka anak. Ya. Lamun nyaah ka anak disakolakeun. Disakolakeun. Dipasantrenkeun. Di Paraban. Di Bajuan. Di Bajuan, disakolakeun, dididik. Tuh tetangga dewek masa sama dewek ayeuna geus anu jadi dokteraneus. Jadi sarjana. Jadi doktor. Insinyur. Nyebut oge encep Aden. Ka aing mah eueuh da teh sakola nyebut teh si cepot teh. Kang ulah nyeri hate teh teh. Dicarek ku bapak. Dicarek kumaha oke dicarek. Eta lamun ente teh nyakolakeun ka anak disebutna naon? Hianat. Tah ini salah satu korban pengkhianatan orang tua. Lain bedegong jang, maneh mah tong sakola, geus we ngangondoma. Oh kitu eta teh. Nepi ka aing boga anak ti doma. Kumari wayat teh. Dewek keur cicing doma ting ka mana teh mos gawe ah. Heeh. Yang lalarti meureun. Dewek keur cicing doma dijual keur kurban. Lain pikir-pikirnya. Da dewek kitu teh nguji we ka bapak, nah bapak teh nyarek moal dewek ngomong kitu resep kana kesianan Sunda. Mata kitu ge meureunan ngewaeun dewek terasa temu ngamumule budaya Sunda teh. Bisa jadi. Padahal dewek mah geus ngadarah daging. Yang namanya seni itu udah merasuki jiwa saya. Oh gitu benar kan. Ayeuna zaman ayeuna dewek teu mengikuti apresiasi. Teu bisa ngigelan zaman rek kumaha nasibna ieu budaya Sunda. Oh benar. Sabab ti baheula oge ti presiden mamana oge geus dibejakeun. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu ruksak. Moal teu ruksak. Nah, nu matak dewek mah nya oge urang Sunda tapi dewek mah bisa budaya nu liar. Cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Burudul menak tuh jadi kayaknya jurik ah. Jadi we hebat aing. Ya bisa aing mah. Lagu India boleh. Lagu naon? Lagu kucak-kucak ulahek. Naon sih teh kucak-kucak ulahek? Ke. Dina bahasa India mah eueuh anu ngaranna kucak-kucak ulahek. Aya ge kuc hotahe. Kuc
tahe itu bahasa India. Terus? Bahasa Betawinya mah kucek kulapes gitu. Tadi kulahek, anu kulapes. Yok, lagu naon eta? Nya, Boleh. penyanyinya Susukan. Oh, itu mah. Ca? Susukan. Syahrukan. Sa. Syahrukan. Nah, eta paling resep saya mah lamun Kang Rukman geus nyanyi. Syahrukan lain Kang Rukman. Kang Rukman benar tahu. Oh, eta Sarukan. Boleh. Sok. Sok Lagu Kuch Hotahe. Oke. Kunjungilah beramai-ramai, mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara Kuis Dangdut. Apaan tuh? Oke. Tumpah seair naon teh? Yumus kurae naon teh? Ai heueuh India bikangna tumena janika sabeni dikae. Wow. Tumpah seae yumus kurae tumena janika sabeni dikae. Tumpak ceae lain tumpas. naon Tumpas oh aya aing bieu naon tumpak. lah kumaha aing tumpak ceae meuni harese eun bae ka embe oge bae dangeuna Yo. Lain di kampung ge mah teu deui naon deui hiburan teu deui mah hiburan nih. Ngahibur sendiri ieu mah dah. Sok lagu naon deui jeung aing lah. Lagu naonnya? Cicing atunya nyahoanan mah. Heueuh da manehna mah lain grup. Urang mah cicingnya. Kunita. Lagu Catrik tengah. oh si eta mah komo ngadongeng mah becuseun. Naon? Ngadongeng mah Eta mah jauh atuh dongeng mah aya. eta mah jualan aing itu. Aing rek jual naon ke? Lagu pop Sunda aya. Lagu naon? Ulah ceurik. Anu nyanyi teh Deddy Corbuzier geuning geunaheun. Jadi Corbuzier mah lain tukang ngalagu eta mah pesulap atuh. Ulah ceurik. Oh, Tunggu gua ceurik geus eta lagu dangdut. Lagu dangdut cek oge. Nu kumaha maneh? aya lagu ieu teh anu urang Cicalengka kembalikanlah dia. Heh? Kembalikanlah dia. Tah eta bisa. Oh, eta mah Kusaha teh laguna teh? saya paling seneng Kak. Tapi maaf ya. Ya itu lagu kembalikanlah dia. Walau bagaimanapun beliau adalah saudara saya dari Cicalengka dari Bandung. Ya, Dia terkenal karena lagu kembalikanlah dia. betul. Oh, tapi suaranya bagus. Bagus. Walaupun dia tunanetra tapi suara emas. Suara emas. Oh, Jadi lamun ngomong teh keluar emas gitu. Sane setan keluar hileun. Si Jurik. Kumaha terus? Itu. Nah namanya teh Asep Sunanar. Dia mah tunanetra tapi jago Asep Sunanar mah. Jebleh. Naon? Eta. Eta mah bapak aing Jurik. Saha? Anu eta mah Asep Irama. Asep iramakeun iya. Aduh. Dasar. Ai sia jebleh. Tah apa kitu ngapanggung eta teh. Jika nu hayang dipecat. Besok kembalikanlah dia. Oke. Tapi sedih. Heeh, ingin nyaho lah. Anu pertama teh. Wow. Nah, sia masa da Tarsan. Eta nyieun lagu teh Asep Irama teh keur lalajo Tarsan. Nahekeun bae atuh lah. Sia we. Oke. Loh. Naon ai sia jebleh? Lain naon-naon akang teh rek nyanyi. Heeh. Nah tuh jiga rek adan. Nah sanu rek adan. Ini biar nutupan ceuli.
Aing kunutupan sungut. Mau ge hurung ka aing. Tuhan Nangis. tolonglah hambamu. Dari sengsara. Sengsara karena cinta. Naon? Rek geus sakitu. Naon bieu kitu nih semuanya kan dijinakan amin. Tamatkeun kajar kumaha ge teh tong erakeun. Oh, atuh. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam jiwa. Kekasih tercinta, entah kemana kini tinggal ku sendiri. Dia yang paling ku sayang, dia yang paling ku cinta. Aku mohon. Alah, ada petir di siang hari. Alah. Nah, di mana? Hei, turun sia. Hei, meni jiga kumang. lampu jeung Hei. Nyanyi teu balik sia. Nah, di mana? Kamu nyanyinya enggak becus. Sepertinya yang jelek-jelek. Siapa? Siapa yang nggak bisa? Maneh. Naon? Dia nyanyi naon? Kembalikan dia. Teu balik. Aduh. Ya, yang gini namanya inilah. Bibir sensual. Tadi kan ngomongnya. Bibir sensual. Naon? Kang, lamun rek nyanyi ulah ngerakeun. Kang, ieu penonton teh seluruh Indonesia malah mah nepi ka Malaysia. Penonton TPI teh Di Malaysia nepi nepi. bersih. Henteu. Alus di Malaysia teh, di TPI teh alus ayeuna mah ka mana-mana. Wah, TPI teh atau televisi pendidikan Indonesia. Tan manehna nu nyanyi sing balik. Nah, saha nu teu balik? Iya sia dina repna. Saha nu teu balik? Maneh dina aku mohon. Mana nu Yang mana? sehalus. Ya gini. Aku mau itu yang benernya. Ini Brak, dia. Sini. Kamera depan, kamera depan dia. Bala uka. Nah, cicing atuh. Udah penampakan. Elah. Kang, Naon? nyanyi dari pertamanya sih Akang bagus, Kang. Betul. Saya seneng. Emang gua bagus. Iya dari pertamanya. Suaranya juga bagus. Kemarin saya keluar dari rekaman. Udah direkam? Udah. Di dapur rekaman seperti Bukan. biasa. Di Kapolsek. Saya direkam sampai babak belur saya. Lain direkam, jurik ditahan gitu mah. Oh, ditahan cuma. Yang akhirnya aku mohon itu lagamna teh Kang, lagam kana lagam adan. Saha? Maneh? Anu mana? Anu aku mohon eta Anu ya aku mohon eta anu aku mohon eta lin iya itu lagam ada akhirna lagam saha sok bengekeun aku mohon eta teh lagam adan sia hebat
dikeprokan da lain Japati. Sorry. Hebat. Kalau disiksa teh kalau kaseri. Gadeng. Hei! Mana makan nyarekan ulah lajo? Amak nih kalau dikeprokan batur keur pasehat teh. Bisa tuh. Sorry euy. Sorry biasa salah dewek. Ari jelema mah bag dengekeun. Ari jelema mah dengek ka dieu atuh meh dengek ka ieu tah pan mikna teh dihanap teu kadenge maneh. Keur diiket heula ada batur. Sok iket heula. Kudu rapi. Acan atuh deuleu. Cing bener make iketna cing bener. Era asup kana TV mah kudu rapi. Sok kudu rapi make iket. Sok. Eta deuleu aya keneh. Kurang hanap. Kurang tah dirinya. Tah pas dirinya. Geus. Hei. Iya. Hai. Naon kegorowokan? Aya nu nyalukan dewek. Kumaha nyalukanana? Primus yang dewek ti saha? Tidak teuing bari nage. Teuing lamun leuwih. Sastra jingga. Sa! Lah nasi teh menire kaneng. Minta torekan. Saha? Ya, ganggerong teh sia mah. Minggu jualeun. Sora seni sia mah. Daya sanes teh Arjuna panengahing Pandawa. Ieu ge. Alah naon? Tingali juragan Arjuna. Alah, buru-buru bejaan Bapak buru-buru bejaan. Alah, gan. Alah, kumaha euy. Arjuna dumungi dateng Angarsa. Aya naon jang? Juragan Arjuna apa? Alah buru-buru sia eta samak deuleu. Samak siapkeun. Samak nu mana Bapak teh? Nya nganti tetanggang ieu mah heula kitu buru-buru. Nya eta sama buru eta pangaulaan tos neme. Hirup kurang masih tangtu. Bau. Sing uningakan aku. Sing uningakan Amuing. Mangga linggih. Pangaulaan wa ulah. kula Hidayah. tepuk sangkan hirup tebeku. Morokan jauh. Juragan pangaulaan, Pak. Juragan pangaulaan. Amuing. Ulah kaget pot mangalingi, Mak. Ya. Nah heuri cai punten mah Aya pangaulaan. Sumuhun. Lain aya keneh wajib nu kamari. Lah, naon? Ranginang teh aya keneh. Nah, ira aya ranginang. Masa tahun tukang ini. Eta si keneh tahun tukang aya geus eueuh deui. Pangaulaan Pak di sarangan bangsa naon itu diuk ya. Cing atuh. Palupuh teh omean atuh. Amuing. Semahaturan rawuh kan? Nuhun Kang. Ya anak.
sareng saha Nun itu aya anu ti nagara awu-awu langit ulah pangaulaan Sumohon akang. semaha haturan rawuh agan nuhun pot cager sae lah eubel maneh teu ka kota pot rumah sek lah Ada seueur anggeus keuneun di dieu malum nu ngaraskeun tajuk kakang teh. sono kaula teh ka maneh kantenan abdi oge sami we Biasa dimanja tuh mah diusapan ku dunungan. mingeus aduh ampun nyaeun dudungan aing Mana diusapan ku dunungan teh. nah nya euy meuni nyaredet kana hate diusapan teh semahaturan rawuh agan nuhun dawala cager sae sareng itu aya anu marengan somuhun Lakulan panu utama saya budi kasasana. iya laras ulah kaget nuhun lingih ulan bangsa naon urang Yunani euy Oh, anu erek final teh ya berarti. nungeus pina unirah kangandika ngahaturkeun semakaturan rawuh nuhun Kakang Semar ti abdi ge teu kantun agan nuhun pot ti abdi ge nuhun ka mana si Gareng nuju nabeuh Nabeuh jaipongan si eta mah menjeng upacara. ayeuna mah ngenangan calung si Gareng teh Oh lumayan teh. nya jeung Darso Sabulan teh lumayan nya aya panginten 2 panggung masa sasih teh jadi teu aya panggung ayeuna mah karunya si Gareng teh Oh berarti. nya Kalah ka nyawa-nyawakeun pangeras. iya kula warga Semar teh leres ieu pisan sampurasun ye rampes ulan heeh nuhun lain eta Naon Kang? irung tapi kamu nuu gitu Oh, irung teh bebeakeun ku sorangan. sarua we jeung ka uing asring panjang Akhir akang kecil. ai eta teh anu hideung teh saha ngaranna teh Semar oh eta leres dupi eta nu diiket abdi sih iya upami dipercenten mah abdi teh Agnes Aduh, Agnes Monica meureun. nya ai eta anu tukang abdi iya Lopia Lacuba Ada paingan jangkung. Sophia Lacuba aduh paingan jangkung anu sok wawar eta teh geuning Kersen wawar Kersen kamana aceuk Siti Ragen aya nuhun Kang aya pikir sae naon ieu teh nun ieu Kang ieu teh dibujeng enggalna we dina waktu-waktu ieu teh nagara di mana-mana keur harengheng kudedengean sumuhun sabab aya hiji nagara anu disebut nagara awu-awu langit air rajana teh nyaeta Sang Hyang Jagat Netra Sakti Mandraguna moal aya jalma anu mampu di alam dunia pikeun ngalawan eta Sang Hyang Jagat Netra malahan raja-raja oge geus taraluk di antarana urang Astina, Wirata, Mandura, Cedi, Cempalareja jeung sajabana teh tos ngirim upeti unggal taun. Kitu eta teh raja kaula, ta ieu salah sawios senopatina. Ulu.
lajeng muhun aya wartosna ulan tah kaula teh sejak maguron ilmu katarik kata jika pati-pati ku eta ilmu kasaktian kagagahan jeung kamandragunaan eta raja timalan ku kituna kaula maksud teh guguru ilmu ka eta raja sumuhun ilmu kagagahan teh didongkapan ku kaula ka nagarana dikersakeun kaula teh ditampi jadi murid kakasihna nuhun atuh nuhun cukulan tos ditawajuhan nyeta acan nog hayam 7 nog hayam kampung nya upami teu aya nog hayam nini kampung nah icuklan lajeng ngan aya syarat ieu teh Kang syaratna naon nyuhunkeun hayam hideung hayam jamani lain hayam tulak lain marmot me hideung milarian eueuh Kakang Semar kulan kaula hampura Kang kaula ge rumasa yen hirup kaula teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet sumuhun nun kaduana rakyat kaula timalan sakaligus kolot kaula katiluna timalan tah ayeuna teh pamenta eta raja Sang Hyang Jagat Netra teh heug kaula jadi muridna eta raja tapi kaula teh kudu mikeun syaratna nyata syaratna teh menta bangke jelema menang neuteuk opat uluh tah kitu bangke jelema kengeng nyasag jadi opat leres saha nun lho malang siang lho nah aya syarat ni nemen-nemen teuing sieun lahuta mahiwa ke bangsa naon eta teh nya bang manusia bangsa denawa tapi kanibal uluh murid Sumanto barayana nya meureun jeung kolor ijo mah patetereana teteh dulur patetere nya nyuhunkeun bangke jelema kengeng neuteuk opat leres saha nun ampura Kang kaula teh lain teu nyaah lain teu deudeuh sadaya-dayangan mangga teh teuing demi kepentingan negara sareng bangsa mah isim abdi teh nun Bapak mangga diperyogikeun ku salira pangaulaan anu penting negara sareng bangsa isim abdi bangsa amarta supados jadi jalma anu arariman takwa kanu kagungan oge nagara dugi kasubur makmur gemari pahlo cinawi aman santosa kertala harja daparantos ditekadan jisim abdi masanajan pangkat model kieu jadi sanggup Kakang sumuhun mangga ulah Pak ulah Bapak aduh Ridho mangga nanging eta mah padejangakeun kapun anak pot ya. Sok ngomong ka hareup jang dewek dek dipentak tanggung jawab ka kolot sok itu tanggung jawab ka bapak kumaha jeung oh jadi eta teh nu duaan ti anakna leres kan Paralun malum kasih nu ninggalin nu di pamrih hapunten anu dicedak. Naon?
Jisim abdi ku ngupingna kasauran mode kitu asa dibentar gelap tengah poe reng-rengan. Pasti atuh. Sia eta maju ongko babari ceurik. Babari ju Cipanul. Karunyana teh lamun sedih teh sia teh mah babari lapar di ongko. Lah. Dong di jalanan wae cuy. Jadi ente pura yang ceurik. Kan? Naon? Abdi kawartoskeun ka itu ka dieu. Abdi teh bedegong. Basangkal kanu jadi kolot. Aya ku ngupingna pun bapa bade diteuk-teuk opat di paehan kang itu mah syarat ngelmu mah. Abdi teh da demikeun rumah os abdi teh acan tiasa mulang tarima kanu jadi kolot. Bapak, ya wios Pak. Abdi wios. Abdi teh teu bisa mulang tarima ku harta. Atuh ieu we jiwa bade dipasihkeun. Abdi heula we kan. Sateasana pun bapa ditandasa di telasan teh. Margi abdi teu sangem hirup ninggal pun bapa dicacag. Moal teu kaedanan abdi. Ai kitu mah abdi tos paeh. Nya eta mah teh langkung. Ojani maneh hayang dipaehan heula. Nuhun, dari sana sayang dipaehan mung abdi heula gitu. Sateasana pun bapa teh. Bener, nyuhun. Ai. Ulah jangdak ieu mah nu dipentana ge dewek, Pak. Teu sanggup abdi hirup ninggal bapa. Parantos maot. Pasti atuh. Moal teu kaedanan abdi. Waktu bang beungeung atuh. Bujeng hingga jalmi dipuncit dipaehan abdi mah ninggal hayam dipuncit ke teu tega. Nyaan matak abdi sok muruhkeun ke batur mun hayam. Jadi maneh sanggup dipaehan heula sabab teu sanggup ningali bapa maneh dipaehan. Nuhun lah teu naon. Cepot kan tingali ip. Aduh. Pak. Nyaan geuning. Gani teh leres. Apan kahayang maneh? Ya, atuh teu naon nyaan oge. Bae atuh uing heula ulah ulah mi HP angguran emak bisi nu mangalakeun cai. Mangga ulah sok atuh gerak-tegerakeun kategaan paeh awak maneh. Tegang pati ilang dunya. Sawarga guna we ayo papatan patah perlaya sang bulan 14 teu geuneuk sareng teh balik Balung Bang Timur mangga. Kadi lu. Kakang Semar ieu mah kahayangna da uluh aya anak. Aduh. Allahu Akbar. Pak hampura abdi Pak mak. Aya anak. Ya. Gusti agan ulah abdi we atuh payunkeun sateasana pun bapa mah da teu tega abdi ninggalkeun bapa sanggup samuhun ieu bapa ieu kajadian teh naha bet kieu bapa Allahu Akbar. Semar Badranaya kulat uluh aya anak ya Tuang putra parantos ngalupaskeun nyawa. Kadi Semar mangga Semar Badranaya watak wantos dudu wong samanea sanajan bentukna kieu istuning dewa kamanusan terus sing madu trahing kusuma titi sing andana wirih trahing dewa kamanusan atuh Semar Badranaya enga nyaeta ngejat lelemutanana kaluar tina wujudna nur cahya sesekar ningwang nur cahya sesekar ningwang
cahaya gilang gumilang gilang gumilang hadiah Semar Semar nah geus paeh geuning Murag jantung panginten meurewas. uluh murag jantungna meureun teteh Reuwas teh meureun soak. sorak Soak teh ningali anakna. kumaha tuh urang cacak jadi opat teh ditu dileuweung dina gawir sae ayo bungan kahayang na para raeh Bogana ada kahayangna. moal ngajung jurigan gitu Amoa. sieun jadi uka-uka Amuran teh ku daun kelor. nepi ka kieu na eta kajadian Nya dugi katega eta lain banyol ieu sumuhun tos kausap koron. Arjuna geus kausap korod Arjuna geus kapangaruhan ku dedemit anu ngaku Sang Hyang Jagatnetra Sumuhun. boa-boa ieu nagara Amarta bakal kajajah ku nukaran itu Leres power we aden. yang nah hajara rempe Kabarana. kamana barudak teh tobat cepot dawala Aya nu ngabung. alah ampun ting geuningan ieu teh getih lamokot aya nu nandasa Gusti anu Maha Agung ampun aduh astaga Teuingeun mo nasiban tuan. kabina-bina teuing ieu teh saha Hey. Boa-boa eta. saha nyai kaula nun saha cing anjeun teh garwa Semar di Malang ai garwa Semar mah atuh kudu geus waspada jeung permana tinggal Sumuhun. cing buka paningali batin anjeun ieu saha kaula nu sabenerna istri sajati sok indra nu kagenep gunakeun saha ieu tobat aduh ampun teuing geuningan ieu teh salaki kaula kunaon ieu barudak dipaehan melaan bapa dupi wujud salira wujud bapa teh keur dicacak jadi opat tobat teuing naon ieu teh pasoalanana aya jalma anu ngaku Sang Hyang ngaku raja ongko sakti mandraguna raja-raja dijajah tiap negara aduh kejadian anu model kieu bahaya mah Mun diantep mau. lain antepeun ieu buktina geuningan kulawarga urang anu diheulakeun ieu sik atuh panglanongankeun kudu kumaha ieu keun bapak tanggung jawab ngan bisi aya nu nanyakeun ka bapak ngaran bapak teh Dewa Nur Cahya Oh, say eta ulang. Dewa Nur Saad Nur Cahya Nur Cahya. Payu serentang tuh. sik atuh panglanongankeun cepot dawala can waktuna maneh balik waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager heuy heuy aka geus hirup geus dawalu naon hari lain kuring mah paeh keneh manya euy anu paeh ngocoblak euy hudang
Lah. Nada dewek teh paeh teh di paehan euy. Ayeuna di cumari teh. Lah. Ada orang tadi kena. Buru-buru jaring itu lihat euy. Ngaduh. Mak, jang. Mak. Kumaha cu? Saya. Aneh ieu mah bet ngareneng jeung jelema anu bukan-bukan. Kumaha teh? Saha ieu teh mah? Cik, sabenerna mah jang. Mak teh melaan maneh. Lah, mak teh melaan maneh. Hampura dawala melaan kumaha? Hari bapa maneh teh dibawa dicacag ayeuna teh dileuweung bakal jadi opat. Salira bapa teh bener jang. Uluh nah Arjuna jadi kitu. Mate kokoceakan nempo wujud maneh baloboran getih duaan. Atunaha keur ceurik kitu sumping ieu satria. Ujug-ujug bogoheun ka mak. Ceuk mak teh heug teu nanaon. Kaula dipikapalai ku salira tapi pangjagerkeun heula anak kaula. Ari pek teh pinter maneh teh dicagerkeun teh ku ieu. Uang Tionghoa teh. Lain. Kakasihna teh nyaeta Dewa Nur Cahya leres. Aya nu keur jejeritan si horeng inung anjeun keur jeung cerikan anjeun. Nya kaula teh ngadua anjeun diubaran ku kersana Gusti nu kagungan hakikatna mah. Ai nulung tong bari mentung. Lamun mere ulah bari neke. Ai kitu. Geuning anjeun mah nulungan teh aya kahayang eta hayang kawin ka inung kuring. Aya pamrih. Ngabagi-bagi duit aya masjid can anggeuskeun. Ngan ceulingna di harewosan ulah salah nyolok. Ulah ieu nya marek nulung, ulah sok kitu. Henteu ieu mah kararesan we. Mak, kumaha jang? Ai ieu teh urang mana cenah? Cik atuh. Ari sabenerna mah ieu teh bapa maneh jang. Bapa naon? Bapa naon ari mah? Bapa maneh Semar teh ieu nu aslina mah jang. Cepot. Ieu bapa maneh jang. Bapak abdi kumaha ieu teh? Bapa maneh. Bapa teh pan tadi teh rek dipentat keur tumbal ku Arjuna. Keun antep wujudna mah cenah dibawa cenah dicacak jadi opat. Tapi ieu manukna anu bakal ngayakeun tungtutan ka maranehna. Bawa da bapa urang mah bisa mancala putra, mancala putri, mancala pager ge bisaeun. Bapa mah sakapeung jadi satria, sakapeung jadi burung hantu. Ini siang mana karpai ngomong ti. Anu leres. Bapa maneh ya teh jang? Bapa maneh jang? Ah nya meureun. Tong make meureun atuh inya mah. Cing amuan sampingna da bapa mah sampingna teh seungit kastori. Nya ge kuleuheu aya seungit nu mandiri. Murukan beda ti batur, beda jeung sarung urang. Bade namun sinjang sakedap sok. Beda. Beda mau.
Aduh, cing Bapak. Paingan mak bogoheun. Mak. Geuning ieu teh Bapak monyong disangka ku abdi urang Korea meureun. Punten sok. Aduh, Gusti. Teu sangka eta Bapak urang Bapak Semar. Paingan emak montel aya di kamar meunang ngahep-hep di keukepan ku nu kasep meureun. Nya paling-paling geuning aya dina pangangeusane ngaguik. Yes teh. Pamali ka kolot kitu. Nya Bapak urang Loh, Bapak. Urang ngayakeun tungtutan jang. Urang ngayakeun balitungan. Urang serang eta nagara ku urang. Wah, sanagara diserang ku sorangan Bapak teh kumaha teh? Bari jeung raja-raja patalukanana ge kumaha lamun koalisi. Astina Wirata ke dipenta pertanggungjawaban dan dipenta bantuanana, nah kira-kirana malah bakal atoheun urang Astina, urang Wirata, urang Manura oge da kabeh dijajah atuh. Tah ieu teh bisi ngajajah ka Amarta jang. Kumaha tuh Pak? Hayang aya batur maneh. Panjenengan bener nya. Mak kaula nun nyayogikeun sai naheur sai mah cing loba bakal datang semah ka dieu. Saha sok we. Tapi no kaula nun. Tara 2 kali mama dititah ku Bapak pok dirgig. Pok dugdug eta dititah ku salaki teh kelanan atuh kagok keur geus sia TTS. Buru mah minta cai kelanan dia maca heula SMS ti sahat ya tah gitu brak babetkeun geus atuh meuni kata tuluyan kitu bade ngahaturanan linggih saha Pak pindah ka dieu. Urang nyieun keanehan. Naon jadi pemburu hantu. Da geus lieur aya mah jelema teh geura tong borom make jeung pipilueun kana urusan jelema urusan juri geus pipilueun. Naon maksudna geus sok. Lain naon maksudna ngalah duit. Geus eda Kang Basyo ngalah duit mah. Pecakan sarerea sadunya dagang baso sanu rek meuli. Aya naon Pak? Urang ucing-ucingan ya. Ta ayeuna wujud Bapak teh geus diteuk-teuk jadi opat. Ku saha teh? Ku Arjuna. Digemol. Dek disetorkeun ka pigurueunana. Kumaha tuh? Urang cokot ku Bapak urang Gupay. Dulur kaula anu opat geus jadi opat potong yap dihaturanan linggih kalayan menta ngabentuk hiji-hijina. Ieu kaula salaku pancerna nyalukan anjeun Arjuna katatang koteteng milarian wujud Semar teu aya tina gemolan. Si horeng ieu wujud teh cing balelesat anu opat potong teh. Malah datang na katumaritis teh lir katumiri notog leuwih lami-lami ieu opat wujud teh opat potong teh jadi opat wujud manusia tingali pot aya saha di buruan katumiri pelangi nutug leuwih. nah apa jadi jelema Star Trek orang planet Turun ti langit mun teh. moal alien mah keur ngetuk. Sebalik nih kakawen kita di miheulaan nurungtung. Yap ka dieu sampurasun. Eta teh saha Pak? Engke we tanya ku maneh saha?
Tuh tersangka orang bisa patepung deui. Lingit. Aduh cepot saha itu salamet maneh dawala nu dipika melangku bapak teh jang. Nah saha teh? Ieu bapak maneh jang. Bapak Abdi. Bapak Abdi nya. Lieur ingkang mah ceh. Aduh tersangka bisa tepung deui. Lingit jadi. Aduh cepot salamet maneh jang dawala. Saha kitu teh? Ieu bapak maneh jang. Kayak aing teh ngimpi naon teh? Kumaha teh? Tersangka bisa patepung deui. Lingit. Aduh salamet cepot dawala. Salamet saha ieu? Ieu bapak maneh jang. Teu cekah harti aing ngakelenan-kelenan. Ari ieu bapak maneh sarua. Lieur. Wilujeng tepang deui. Aduh anak king. Nuhun jang. Maneh salamet. Ieu teh nu hareup warnana putih, kuning, abang, ireng. Ieu teh saha ieu teh? Bapak maneh. Bapak maneh jang. Ieu bapak maneh. Bapak maneh jang. Ari ieu Bapak maneh. nya salaki emak teh kabeh. Nya Anjir. Emak kuatan kulimaan dulu. Edan emak euy. Waduh. Kelebihan mau. Paingan ngahep-hep di kamarnya teh we saurang nungkup mun. Tobat. Alah. Aya keanehan kieu bapak kumaha ieu teh abdi can kapikir. Aduh, bapak. Aya keajaiban. Geuning bapak mah teu diremus ayat-ayat Allah teh jeung nyatana. Bisa ngabuktikeun 4 kali 5 panser teh ieu. Bapak anu sok didongengkeun ku bapak geuning bapak mah abdi mah pak seueur hijab keneh nu matak diuk jang diuk. Gusti paingan emak bogoheun. ieu salaku panserna nyaeta Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Doh. Loba bapakna cepot mah deuleu. Loba bapana. Can bapak Tere, Can. can bapak Syarif, Can. can bapak Eding, Can Bapak Haji Sidik. can bapak Haji Sidik, Can Bapak Yang Ati. can bapak Yang Atin. Can bapak Kukut. Can Bapak Oong. Nah sia teh ah. Can bapak Medmek. Can bapak nu teu nyaheun. Aduh. Can bapak nu teu ngaku. Ini ampun euy. Geus atuh. Alah. Ampun euy lah. Asa ku araraneh nya euy. Ieu Pak meureunnya anu disebut romantika kahirupan teh. Keajaiban. Anu teu mungkin ceuk abdi mungkin wae ceuk nu kagungan mah. Nya. Nu matak Mungkin saja. Dikerdilkeun pisan atuh we tina gemleungna kabeh teh dewek. Benar. Dileutikeun. Ngahaturkeun dari penuh laksa ketika bingahan kaula parantos dongkap nyumponan kana pangangkir sampean. Salaku panserna taku kituna mangga bade nyangakeun ka salira salaku panserna kaula parantos ngawujud sewang-sewangan kalayan warna sewang-sewangan ku kituna setiap aya dat aya sifat asma jeung af'al nyangakeun ka salira salaku panserna. Sudah teu ngalalarti ngomongna oge euy. Atulah tahu. Teu ngarti mah jeung aya dat naon teh teh Pak? Dan sifat obrol asma. Dat sirung sifat dat sifat asma af'al. Tahu
Lain ka jero. Dat sifat wedak lipstick shadow tong heureuy pingaraneun anjeun dat kitu ngaran kitu rupa kitu warna sewang-sewangan anu mawa Doh. watek sewang-sewangan pingaraneun anjeun anu panghareupna anu kacahayaan bodas nyaeta Sang Hyang Nur Banyu ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu sae dupi kaula anjeun kacahayaan koneng pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Bayu Nur Bayu teh naon angin tobat dupi kaula anjeun anu nomor 3 kacahayaan beureun pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Geni tah akage genti wayahna da beureum Nur Geni mung engah yang nurulung saya pisan mah nurus tunyung tah kitu saya tuh romantis teh ngaran teh lain romantis aing mah roman bek ngahina ka aing sia teh dupi kaula tah anu pangtukangna kacahayaan hideung Sang Hyang Nurdani Nur Bumi. Sang Hyang Nur Bumi ya baiklah Nurdani we atawa Sang Hyang Nur Osin sebab Osin mah sok ngukut hayam camani alah saha Pak nemeh teh anu pangpekerna teh Sang Hyang Nur Uti Bumi. nah ari silaing misalnya dengan Sang Hyang Nur Bumi atanapi Sang Hyang Adekarsa teh sarua hideung dupi apa nah apa anjeun wayahna anu Nur Banyu timbalan wayahna pangbejaankeun Gatot Kaca kaula pangbejaankeun Bima kaula pangbejaankeun Kresna dupi kaula pangnewakeun Arjuna wayahna Arjuna tewak teuleumkeun dina cai kahuripan dina situ cikahuripan supaya eta panenung jurigna lepas di palih mana situ cikahuripan teh Pak tongoheun Saptarengga eta teh aya dina Mahabharatana Pak isna ari maneh da di dalang batur mah can nguping gitu ya tah kitu ya sae apa kaula kedah ngawartosan Gatot Kaca kaula Bima anu tukang kaula Kresna nu tukang kaula pikeun newak Arjuna urang teuleumkeun kana cikahuripan abdi newak cepot teuleumkeun ka sumur paheula-heula we jeung aing mina-mina cing sia aing nek newak warisan tah sakitu ayo pada lumampah dina waktu ayeuna unyuk sumangga kaula nun cepot dek milu ka bapa nu mana maneh dah bingung aing di dieu yeuh Tingalian mang kading aya 5 piliheun teh ce kudu milih nu mana aing yeuh teuing ada moal kaitu ka dieu ge mah nya kaitu ka dieu we sakitu mangga los bejaan maksudna sampeur urang serang di tiap-tiap penjuru eta nagara awu-awu langit siap ya
Duh, hebat kitu euy duh. Kompak Kang. Kompak tah mun rakyat geus ngahiji kieu nya euy. Da ieu mah kumaha atuh da papisahan. Sok pada lumampah. Anjir. Kolenya ya Tuh, ngalengkah deui eta mah lir kilat we. kilat we. Waduh. Permios los. Permios kaula nun. Siap los. Permios. Dadeka kalah ditajong. Cacak anak sikal. Wah. Pak. Ai abdi kedah milu jeung bapak we. Saya coba. Mudah-mudahan aya dina kasalamatan urang sadayana. Ayo jak. Ka mah heula geus puguh we. Pawartos kitu. Abdi bade ngampihkeun heula itu atuh bueuk. Batur Sia mah batur mah anis kembang, anis cacing ngukutnya ieu mah bueuk. Karunya resep beungeutna asa nampa popotong. Alah ampun. jika ceiso. Heuh da si dawala mah kanu goreng patut bogohna teh. Da kanu geulis mah teh mah mungeun. Mak doana we mak. Mak kaula nun. Hanasnya cai tos asakeun. Datos karasa sarina. Bapak dek bajuang. Nyingkahkeun kaduliman kasarakahan kamurkaan. Anu aya di negara awu-awu langit anu ngaku Sang Hyang Jagat Netra. Timalan doana mudah-mudahan salamet. Ayu agung babar wite samia rempel godong. Samia pangpange sekar mekar inggalike pandele si pandan aru banglus lampahipun ieu Dewa Nur Cahya Duh. kalayan Sang Hyang Nur Geni, Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Bumi. Lur sami pada ngajalankeun pansen ngawartosan Gatot Kaca Bima ogen newak Arjuna. Dikersakeun Arjuna parantos tiasa sadar tina ditenungna ku ieu denawa. Ieu ge. Wah sakitu siap siaga sadayana atuh Gatot Kaca anu dina waktos ayeuna pikeun naliti kaayaan perbatasan negara awu-awu langit nyata nyerang ti palih kaler pikeun ngansurkeun ieu jurig anu nyeluri setan sumaramah kalong anu newo-newo anu ngahaja nyebar luaskeun ilmu sesat kaayaanana halumampah Raden Gatot Kaca watak wantos satria pinilih tani. Ieu ge. Kan? Ya. Ya abdi. Pot. Kadieu bade. Bagja si cepot ieu. Aden. Kaula, ieu aya anu bade kendalan sareng agan. Dieu bawa. Cecana kenya. Hei. Ahoy. Ahoy. Hey. Ahoy.
lain jelema teh panayaga teh kawas kanu gelo we ka abdi teh ngahareureun. Diuk. Ari-ari batakang teh. Saha nu ngawartosan? Aya jalma anu ngaku Sang Hyang. Lho. Sang Hyang naon? Sang Hyang Nurbayu. Sang Hyang Nurbayu? Iya. Seueur agan Sang Hyang teh teh. Abdi itu aya nu nyampur ka kasihna teh Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Oh ya. Da rupina ieu teh, rupina pilawaneun eta Sang Hyang naon teh anu ngajajah teh? Sang Hyang Jagat Netra. Sang Hyang Jagat Netra teh pilawanan teh kedah Sang Hyang deui. Abdi ge Sang Hyang pan. Sang Hyang naon? Sang Hyang Tikoro. Aya anu bade kenalan cenah ka dieu. Kadi Aden. Kasep teh Den. Naon Kasep? Allah. Das. Sampurasun. Rampes. Saha? Ngaran kaula Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Dupi panglinggihan, mangga antos sadap ngenakeun. Ieu. Doh, kenalan heula. Urang sami-sami bajuang nyingkahkeun kadoliman, kasarakahan kamurkaan jeung sajabana. Siap. Doh, kaeta kenalan jeung di tukang tuh. Ngeunakeun abdi. Anu geus nyaho aing oge, cuman ngeunakeun deui we ah. Lih lali. Saha abdi Raden Sugriwan. Beres. Yang nu Jabri kenalan nya. Ngenakeun abdi ieu. Ka saha teh? Oh ka Aka, saha kitu teh? Sahrukan. Ada Duh. bintang film India. Epan Cangkilung Kalah di langkung. ku epan papatong Kalah di bawah. ku epan colek Kalah di geleng. lek com Panun melek mambul otong. Parahirang liar mijang com giriwil ari ancam ngagiriwil mawa epan rupa-rupa com kurunyut ari ancam sok kurunyut Ada salah pada ya kan. plung kecemplung timah telun kukumul apung-apungan ngahaturkeun ieu ka Pak Haji Ade Kosasi pilih bade ngusyuk deui jajar lempeng panoman nyampono mandi top pahlawu mere dahareun mangga diratuang gerak mangga ditanggung gadeyeun epan cangkilung Kalah di langkung. ku epan papatong Kalah di bawah. ku epan colek Kalah di geleng. lek com panung belek nobung com kaget ku nirahkan ningali ingkang sampun prapta lawala abdi saha ieu teh tarose ku agan satria kula saha ngaran kaula teh Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Sang Hyang eta kula lawora teu nu lalawora mah kalong sare ngagantung Si eta mah. cicing sia cicing lah cicing hei
Hayang aing geus digebes waktu aya kesieun. kan ieu teh pejuang kan anu masihan ide Ya. ide naon yen ngepung eta penjahat teh anu kakasih Sang Hyang Jagat Netra teh di negara Awau Langit ye ide ieu karena di kedah dieusian ye nyata cara nanti pagar betis Wah, yo. itu ide taktik Taktik. strategi Ya anu boga skenario teh eta. anu kagungan skenario teh eta Bapak Ibrahim Aji aduh nuhun tapi kade dola nah anjeun di mana kegeus hasil moal minta moal nuntut jasa sepi ing pamrih rame ing gawe eta kan kata jina teh Wah, kata jina teh tambah pamri. ai biasana mah gan pan jelema teh nya ieu nya pan anu kadangu ku agan ti kapungkur para pejuang ieu sanggup toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalamatan negara jeung bangsa ieu tapi pan seseueurna mah aya mah tibalik kumaha sanggup ngorbankeun batur demi kauntungan pribadi Wah. Demi keuntungan keluarga. gitu nya seseueurna mah sanes bade ngawakilan rakyat tapi ngawakilan pamajikanana Benar. ngeus muakiat agan kasih incep tengah hina sia Kasih cabutai memakai. ayeuna kade ieu geus nepi ka perbatasan bisi aya mata-mata musuh moal kan Oi. percaya teu udah dia sakit juragan anom awas kalau bakal naliti ka hareup balik saha teh hah eta teh saha si Incep aya nu ngawartosan agan ngaranna teh Sang Hyang Nurbayu ieu nya eta teh saderekna keneh Ya sincep kan eta ge. si Incep keneh tah ge kade cing hati-hati pot kan cing hati-hati musuh leuwih ti urang pinter da bahaya doakeun ya agan ku agan atuh taliti leresan-leresan manana iya bade kumaha dek naliti ti awang-awang nyi awang ti awang-awang Sang rokok garcok, cikopi, mantul deui. Jet! Muna! pot kan awas tah hiji nyampurkeun ka nyata Awas hiji nyamperkeun tah Kang. Ulah hare-hare wae kade. wolo nah yo seuri we Ya sen. aya jelema euy hei saha ngaranna bau-bau bangsa manusia tah nu mata kudu daek mani ge nya bau Manusia mah bau eta mah. aya kitu naon sieun maneh warga negara mana euy kuring heeh negara Amarta sieun dek naon maneh asup ka wewengkon uing negara Awu-Awu Langit ieu teh negara Awu-Awu Langit teh ka Amarta sawareh ka Astina sawareh ieu teh maneh teh nya negara di jero negara Nyawal ka tu ka dieu. paduli teuing nah heuh salah teh ngaranna maneh saha kuring heeh Nurdin cak Nurdin Nurdin pantes tah. aduh hari itu kuring Komar Komar. aduh dek kamarana atuh maneh teh
biasa badai lebet ke negara awu langit ya badai nawiskeun barang barang naon abdi marek usaha usaha naon dagang naon maneh ce dagang barang batur abdi maneangan batina barangna anu rek dijual teh naon roti bakar mana rotina pan beak kabakar na teteh naon ta ieu teh jelema teh keur nguriling neangan tanding anya selang neangan lawan saumur hirupna sanyahoun digeti sorangan pecahkan dagor keur pekulingis kuat tai kuat pae sok pecahkan cikan sokah urang gelut jeung aing prung Nah, jika lu bingung.
Erek teu bingung kumaha pan aing teh eleh. Oh bener. Nah hanya di manehna nu ngagoler. Dengarti teh. Hei. Aneh. Hei. Alah. Apa nu di rumah sa eleh? Nah maneh jadi ngagoler. Pokona mah hatur nuhun. Goblok sia. Alah. Lain menang kebahagiaan. Menang kebahagiaan euy dah. Kan baik. Aduh. Baik ah. Aduh, anjir loba lu. Loba kan. Waduh. Arjuna deleges eling. Aing diudag-udag di dia keribut. Wah, sia. Urang amartanya, ya. Mangsana ayeuna ku aing diancurkeun negara coba. Woi. 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 Siksa. Hui, oi. Gelo euy. Nyoon teu as. Luar biasa eta tanaga sia. Woi, iya. Alah. Aduh. Maju sia kuraya. Nyoon sakila teh. Sia. Aduh. Mbah. Aduh. Mamam. Nah, mamam cenah. Bere wae. Bere Ieu na bujur aing ye. lapareun. Tah aya euy. Tah mamam. Aduh bau. Hah? Bau. Mau? Oke, mau mah. Taya mah keur aing hiji. Alah. Seger anu sorangan mah. Bau. Heuh mingke lanan aya keneh loba ye ge. Nanti ke sakula warga. Nah, baseuh. Sarerea dulu. Ayo maju lawan Mama wakaduwon. Aing mau asa-asa datang citak we. Lah. Belah mana jelema euy? Eta Brakulon. Hah? Mana euy? Brakulon. Ya, ya lu. Wah. Salayong. Dalog-dog. Cangkilan. Ya. Engap meureun. Aduh. Wah. Ai. Nanaon. Alami bija deui ya. Aing mah kaduhung jajan baso heula aing Wala.
Walah. Walau. Tinggang ku batu paling Waduh, recir. Goblok siang utahan ka aing. Aduh. Sia teh utahan ka aing goblok. Gocir. Aduh, recir. Goblok jaing ah. Kebersihan itu pangkalnya kesehatan. Sebagian dari iman. Awas bot, awas. Oh, ini telur teling. Dewek mah pangeunah-ngeunahna seuri nempo nu labu. Ka dewek sing hati-hati kitu ka barudak. Puas ya goblok. Puas dora ka aing. Tuna lampah eta kacarios ieu opat satria Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi nyaeta langsung lebet ka karaton nagara atuh Bima ti palih kulon Kresna palih wetan Arjuna palih kidul sami nyerangna atuh ieu parantos dugi ka pusir daya wala dia balad tamtama siluman selamin sampun masing pati tumakaning pelaya kantun ieu raja Syaha Sampurasun Denawa Wah, aya satria dulu opatan ulah kaget dedemit itu muni rampag kieu satria ulah kaget tenawa Mamugi kersa ngamaklum nega jamar pagi ulah kaget denawa Sang Hyang Jagat Netra kasumpingan ieu opat satria ieu nepi ka rampag ieu pendekar di mana ieu mun anjeun percaya ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu wih Sang Hyang dasar wajeng aing kaula Sang Hyang Nur Bayu kaula Sang Hyang Nur Geni kaula Sang Hyang Nur Bumi dulu itu ieu Sang Hyang nepi ka cing paru cenghis kawasuung jadi dek naon dek neangan gawe ente dek ngahiji jeung wing
Hayu urang koalisi jeung urang hancurkeun ieu dunya raja-raja urang cenah terlalu kabeh. Hah? Buta. Iya. Kaula lain dek babarengan ngahiji jeung anjeun, tapi rek ngusir anjeun ti tempat. Sabab anjeun ieu negara di jero negara. Sabaraha raja anu korban anu ngirim upeti ungah bulan ungah tahun. Iya kaula rubah kanang tuh ke nasib sok urang perang giri gamana perang toya gamana. Kiri ke mana? Giri gamana perang sabda saling gunung. Toya ke mana? Toya gamana perang sabda saling segara. Nem? Pada jiluka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada nyekel sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga. Nate ningali awak ngaing syakieu gedena. Sanajan gede anjeun, tapi ku ngahijina sararea sarua jeung anjeun gede. Moal teu ngeunah ieu ngarora keneh mangkeluk moal teu rarangu we tulangna. Tangtos keur meujeuhna enak atuh. Keur meujeuhna enang. Keur meujeuhna rumangu mangkaning aing teh kanibal delebeuki daging jelema teh. Sok gerahakan. Gerahakan anu ngaran Sang Hyang Nurbanyu Nur Geni Nur Bayu Nur Bumi. Sok sia Nur Saad ku aing dihakan ayeuna keneh ge mumuluk deuleu ieu isuk-isuk ieu aing ngakan daging jelema. Lajeng ieu Sang Hyang Jagat Netra Iya ge. nyalangapkeun bahamna. Malum denawa jangkung gede sihung rangeteng. Kalayan ngagunakeun aji gentrasewu. Ieu opat satria kasedot kana bahamna. Nyaeta digayem dugi kacing darorok dok tulang-tulangna. Doh. Awas siap baik. Ai boa-boa. Dulu itu si horeng opat satria bieu teh geuningan si Semar ieu meureun ku aing asa diadonan deui dihijikeun deui digayem teh. Beu pinter ta si eta. Tapi yakin geuningan ngan ukur kari wujudna ieu. Bangkena. Wah, sia ku aing dipais. Welo si eta. Tu aing lapar deui we ah. Pasti atuh Wah, aing mah. Datan nirata ngademen sampurasun. Saha? Ewuh pakule ngandrana. Cahaya ngaran kaula Sang Hyang Dewa Nur Cahya. Ye. Naonana anu opat bieu panserna. Dulu itu si eta si Semar hebat. Anjeun teh panserna nu opat bieu. Nyaan hebat mar maneh. Hese di akalanana hese di eneuk-eneukna. Ai kitu? Hedek naon maneh? Urang jogo jeung aing. Musik ulamani ngagugahkeun macan turu sia. Sidik aing keur teu naon-naon der dieleketek.
Duh kaduhung aing ngaganggu si eta tah. Kaduhung Ampun nya tadina pangna diganggu teh supaya modar supaya ulah ngaganggu aing peke cu geuning matil. Hese dieleketekna si Semar mah duh kudu kunaon nya elehna si Semar. Aing ada tengarti si eta mah diala ti gigir ti tareup ti tukang ti luhur ti anap teh sayaga. Kabeh awakna teh dikulilingku rahmat pitulung Pangeran Wungku da eta dikirna terus-terusan padkuruloha dikron kasiro teh aing ge nyaho dikir nu teu aya wates wangeunna saban kiceup saban angse saban deret ka kenca jeung ka katuhu teu leh eling aing apa Semar kana janji anjeunna sapanjang manusia cicing dina jalur anjeuna 5.000 malaikat dek ngaping maneh. Aing janji kitu baheula kokolot aing teh ila angin ka jalma iman takwa moal kuat ngagangguna. Aduh, tapi panasaran ayeuna coba urang jogo sok. Aing dek balik deui kana wujud aing. Lajeng ieu Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badraya. Tu geningnya si eta mah. Sok jeung wujud ieu mah nikmat dirasa. Sok euy. Urang jogo teh jeung aing ari nya mah sia. Ti setan kumawasa moal leuwih mulya tibatan manusia sia. Aingnya sapanjang dunia ngadeg sia bakal terus ngagoda. Di dieu hartina pada jayana teh. Sakapeung aing sok eleh, sakapeung sia. Tapi sia nu pangpaneurina eleh. Boga naon? Boga wangsit. Heg. Aing moal ngaganggu dia, asa dia tong ngaganggu aing. Tapi lamun dia ngaganggu aing, dituar ku aing. Di luar yuk ah. Udah hari ini dia mah. Yuk di luar jeung aing, tuturkeun. Percis meri dek ngenog sia teh mah ilumpang teh ukak-akak. Wah, sia aya iya. Kresna Bima Arjuna ningali ti katebihan. Yai. Yai kaula nun kula Yai Bima onta tingali tadi katingali panginten ku salira rayi leres nggih nu lebet sabara urang satria opatan Sang Hyang Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi katuturukeun ku Sang Hyang Dewa Nur Cahya limaan tingali keluar ti karaton saha si Semar geuning Kakang Semar hirup deui sia dan kitu teh leumpeuh Yuni sia diteuk-teuk sabariji cenah kumaneh rumaos diteuk-teuk sabariji diteuk-teuk opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud mata kula gede hulu hirup teh rumaos beunang kapangaruhan beunang ka Allah ulah kitu-kitu deui sia pingkeun nanaonan Nyai ieu didegung-degungkeun atos rai atos tuman pingkeun ulah kitu sia ngahajakeun pisan ka bida-bida atos Kang dayeuna mah kaula tos rubasa heuh ulah sakali-kali deui
ulah nepi ka kitu moal atos atuh Kang geus atos ya Kang tingali aya pejabat aya ngabalodor kabeh teuing Kang padahal atuh bagian aing nu kitu mah nya tong kakada belah sagala ku sorangan cing meuni kararitu cepot hampura kaula pot hampura cepot Kakang Semar Yayi kaula nu tuh numawi kedah dimumule oge eta ulu cupu Pandawa teh aing teu wani ka si Semar teu kumaha wani aing tapi ieu mah nepi ka ngahajakeun pisan lain sakali wae sia teh teu pina dama awas urang sok karasa sia bobot 1000 kati tenggelan aing da meujeul deuleu luh kuatan kita pukul dari jauh pukul dari jauh mau coba ayo sok ajian kaula kekuatan kaula nyata Bayu Bajra aduh uluh warek kagunakeun naon dul pamilis walah hebat Bayu Bajra iya dul pamilih dengar euy sia saeutik kumaha mah hebat ya aki-aki tenaga dalemna aduh ai lempang geura tuwe kenyo kaula mah teu bisa neungeul ti kajauhan pot nya bapak aing mah aing geus biji mah cek aing oge aluh ulah wora deuleu heueuh ngan jelema raeng di luar naon cenah tuh di kajauhan itu teh si Cepot Dawala teh anak Semar ai kitu ta eta ge anakna ge Sararakti meungpeung paningali jelema ka dewek si lain jeung dewek urang api-api gelut teungeul ti kajauhan ceuk si lain teh Bayu Bajra dek juralit dewek ceuk dewek dul pamilis dor juralit ayeuna heueuh sok sorabutana sada toke kagencet sia mah kieu aka atuh buta mung hayang Semar ingat da si eta mah mung eleh halus wae sok atuh lah kurang ngajar aing boga aji Bayu Bajra ngegeblek teh Bayu Bajra bakal ditibankeun ka diri maneh Bayu Bajra sekali sewa tah ayeuna si leung mah cing leuwih ti kitu dul pamilis tah sok ayeuna la ilaha illallah mane ayeuna Mimpi kageuleuheun sia mah Bayu Bajra
Dul pemilis. Dul pemilis. Dul pemilis. Dul sumang. Dul pemilis. Hek, ngagoler weh. Saya hiji deui ti aing. Sok. Sabtarnyu. Sabtarnyu. Ya, Cing sok. penasti kersayang tumampara. Iya iya. Ieu denawa dijamak kakuatan Aji Sabtarnyu. Iya iya. Atuh paburisat jadi seuneu lir cika-cika si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu na Sang Hyang Rancasan. Hiji, dua. Ampun Semar, ampun. Kurang ajar sia. Saluhur-luhurna ge nu giruk moal burung amruk sia. Sagagah-gagahna ge nu murka moal burung cilaka. Sasakti-saktina jelema nu sulit pikir moal burung kacing cirihi. Kurang ajar. Sok deuleu. Ditunggu sia bongohna aing pek teangan. Jang. Salamet sararea deuleu cu. Alhamdulillah. Hapunten we tina kakirangan sareng langkung nanya cu. Ieu lalampahan rupina urang pungkas ku kemang tinetik sibaran sari tutup lawang sigotaka.